Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تخبرون الآية. وقال نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كفى بالموت واعظا. Al-mukarramun para alimil ulama, para kiai, para asatidz anu kusum kuring dimulyakeun. Wabil khusus kiai setempat, khususil khusus keluarga besar almarhum al-maghfurlah Abah Haji Suparman. Lukusim guring dihormat pisan sareng ditedah doa. Aparatur pemerintah, sipil, militer ataupun Polri yang saya hormati, hadirin jamaah haul yang saya cintai, sakumna mudah-mudahan urang dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkung dipayun sadayana puji kagungan zat anu suci Allah Rabbul Izzati, nutos maparinan mangpirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana, terutama nikmat iman sareng Islam. Shalawat katut salam urang limpahkeun ka panutan alam Nabi urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lerauh kepada sahabatna, kepada keluargana, tabi'in atba' tabi'in ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pertama, urang doakeun anu nuju dihaulan, mudah-mudahan dihampura dosana ku Allah, sareng ditempatkeun dina rahmat Allah. Kitu deui sadayana muslimin muslimat, amin ya Allah ya rabbal. Langkung tipayun sakumaha anu kamaklum bahwa negara urang ayeuna keur sedikit mengalami goncangan, betul? Mudah-mudahan negara urang diberi keamanan ku Allah, diberi ketentraman,
sehingga urang ngarasa nikmat ngarasa ngeunah pikeun ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, negara butuh tentara, negara butuh pasukan, negara butuh militer. Mun di Indonesia ngaranna ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ayo nota apa kita singkatannya? Pasti SD nanti lulus, atau lulus untuk bayaran, atau bayaran mah bayaran tapi pakai suluh. Regan. Biasa meme kula ngomong, sanajan kula cicingna di Cilejit, tapi aslinya ti Belai Kaler di Pasar Kemis. Urang Pasar Kemis mah ngomongna sopol, huras, tuas. Bu, kajian huras bu, kajian keras bu, kahayangna ibu. Hadirin jamaah rahimakumullah, negara perlu tentara, negara perlu militer. Kuayana kitu di Indonesia diayakeun tentara, diayakeun militer. Karena memang seperti itulah ajaran agama. Lejurek jadi tentara tidak sembarangan, tersembarangan. Dimulai fisikna, jangkungna, lamun di Indonesia konon katanya mesti 160 ke atas. Jadi nubeke teu bisa. Karena pasti jelas ayeuna lamun nu beke dijadikeun tentara nalika mawa senjata panjang langsar ngebul sugan teh tembakan reng lebu gak bisa. Nu beke sabar. Kedua, badannya pun harus kekar. Tak bisa nukuru, tanyakan ke Babe Binsa. Karena naon tegak, tugas seorang militer itu berat, luar biasa berat. Lempang sampai berkilo-kilo, senjatanya ke beratnya bisa belasan kilo, bahkan sampai puluhan kilo. Nukuru. Cak komandan angkat senjata, ditaikin karena tatak betul. Maaf, lu guru. Lord. Tentara. Fisiknya selain awaknya, mata, panca indrana, dites. Lain sembarangan, kudu bisa ngabedakeun antara nomor genep jeung nomor 9. Kudu jelas 6, 6, 8, 8, 7, 7, 9, 9, 1, 2, terus harus normal jeung kudu bener-bener cakang paningalina. Netarahum Mundur. Coba lamun tarahum dijadikan tentara. Cak komandan tembak. Tur, embe bae.
Itulah tentara. Membantahkan kekuatan sebuah negara ada di tentaranya. Negara ia kuat kumaha tentarana. Mun tentarana kuat maka niscaya negara akan kuat. Bayana kitu ieu urang doakeun para tentara-tentara Indonesia. Mudah-mudahan diberi kekuatan ke Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi mereka akan merayakan hari ulang tahunnya, yaitu tanggal 10 Asyura aja. Saya tadi ngomong 10 Asyura tadi. Itu mah keluar kuntilanak. 5 Oktober orang doakeun, mudah-mudahan pesta manehna diberi kelancaran ke Allah Subhanahu wa taala. Tayyalah tentara, saking pentingnya sebuah tentara diatur kupiki. Sebagian harta ghanimah, sebagian harta fai, khumusil hupus ada jatah untuk mereka. Ayat 1/sekian persen dari harta ghanimah, harta fai untuk para tentara, karena saking pentingnya sebuah negara terhadap tentara. Betul? Jadi tentara nu kuru teu bisa, nu beke teu bisa, nu tarahum teu bisa. Komo teh mah bangsa nu boga penyakit ateul bujur. Nih. Teu bisa. Beres. Hambur peluru. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah. Tapi begitu pentingnya sebuah tentara di hiji negara. Andai kata tentaranya tidak baik, tentaranya tidak jujur, tentaranya tidak adil, tentaranya tidak memihak terhadap rakyat, anu hancur hanya negara doang. Andai kata tentara Indonesia, nu hancur Indonesia. Lamun tentarana tentara Malaysia, nu hancur Malaysia. Lamun tentarana tentara Rusia, nu hancur Rusia. Lamun tentarana tentara Irak, nu hancur hanya Irak. Hanya sebatas itu. Laju ayat tentara, apakah ayat tentara anu lebih penting? Jelas. Yaitu jundun min junudillah. Nu paling penting di alam dunia ieu adalah tentara-tentara Allah Subhanahu. Penting ya, kula rek nyaritakeun tentara. Akur. Kula moal nambahkeun tadi anu mere sambutan. Mere sambutan jadi geus memberikan warning bahwa di saat malam haul ieu para ruh kuna hadiran. Dimulai sadugna 2 poe, 3 poe sampai nujuhna roh ngahadiran. Setelah itu peng daya datang deui di hari ke-40. Peng deui daya datang deui di hari ngaratus. Peng deui daya menurut satu kaul datang deui adalah di hari-hari kematian manehna. Manehna ngagerokeun ka keluargana tentang kaberesan keluargana, kaberesan ngatur hartana jeung nu lain-lain. Ngan ceuk ulama aya nu kurang. Nyana henteu wani ngomongkeun mungkin pamajikanna ilu. Mungkin pamajikanna ilu. Karena mayit aya 2, hiji nu maot lalaki, kadua nu maot pamajikan. Lamun aya awewe ditinggal maot ku salakina, ganjalna gede. Aya awewe ditinggal maot ku anakna, ganjarana leuwih gede.
Tapi lamun lalaki ditinggal maut ku pamajikanna ganjaranna leutik. Hidup bu. Tapi ibu lah nyumpahan salaki pae. Lo ganjaran gede ya. Diracun baik itu kuat salaki ae. Tekaci bu. Kok gitu lantaran awewe mah ditinggal maut ku salaki. Hadus kepada siapa aku mencurahkan hati. Geblek. Dulu kau di sisiku, sekarang hanya tinggal bentukan tanah merah. Oh suami, selamat jalan. Pemajikan. Ditinggal anak perih, komo ditinggal anak 9 bulan ngandung, dimulai lahir di huapan, datang ke gede maut. Tapi jajal lalaki anu mantap ku Allah dileutikeun ganjarana, jajal lalaki perhatikan. Kadang-kadang mait pamajikan keur ngagoler keneh loba nu ngalayat geus ngalirik, asana itu pantes teh ngalirik. Bo, rombongan biadab dah. Telah hadirin jamaah rahimakumullah. Lajun naon nu diomongkeun ku pamajikan di saat maut tinggalkeun salaki. Roh jasad ngagoletak di dinya. Roh ku Allah diangkat ke langit untuk mukmin diberikan keleluasaan, dipersilahkan ninggalikeun jasad. Naon nu disebut ku awe? Naon nu digerakkeun ku awe? Wahai suamiku, wahai salakiku, cepat dirakawin deui. Oh, ibu tuh. Percaya tak, Bu? Paling ya. Itulah awewe. Malah cek Imam Maroki mah di saat awewe diasupkeun ka kubur, sabak da ditanya ku malaikat mungkar nakir, selamat tina pertanyaan. Satu nu kubahna diinget, kaduhung aing keur waktu hirup di dunia teu nitahan kawin ka salaki. Cocok Pak? Cocok Pak? Akur Bu? Benar sih. Imang sedang nyogok beri cara mana? Hadirin jamaah rahimakumullah, sehingga lamun pamajikan ninggal di saat mahna ningali keluargana nyeuleuh salakina can kawin deui cerik. Oh, salaki aing gular-guler sorangan bae. Mantakan sing ade besaya duda di dia gegerang kawin. Pamajikan di akhirat cerik mikiran salaki. Ayo duda. Bawa ke pasar itu kan. Masya Allah, tabarakallah hajim. Mun salaki maut ninggalkeun pamajikana tergantung salakina. Mun salakina soleh, pamajikan ditinggal maut ku salaki soleh, lebih baik tidak kawin lagi. Azanan ini Jadi lamun boga salaki awewe boga salaki teu soleh kabeneran naon disunahkeun kawin deui jeung santri. Kabagian janda. Ajeun anak oge dapat telaku. Untung darang teu perawan teu. Embe di kana loba teu. Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, negara butuh tentara. Tapi aya nu leuwih penting yaitu tentara-tentara Allah Subhanahu. Saha tentara Allah? Ulama ngarekap
ulama nyusun tentara Allah tingkat pertama, tentara Allah pangkat paling bawah, tentara Allah nupang handap-handapna talibul ilmi santri hansip. Tentara Allah. Kumaha syarat menjadi tentara Allah? Bebas. Beke boleh. Nanti jadi kiainya doang udah pantes. Ayo pulang ngaji mere sorban gede. Di Mekah mah jarang sorban leutik gede. Jadi kan ka ustaz. Nangsar. Bebas. Nu jangkung menang, nu kuru teu naon, tarahum boleh. Kumaha lamun boga penyakit atuh? Mantap. Jundun min junudillah, tentara Allah. Setiap jelema menjadi tentara Allah, Allah merintahkan 70 malaikat. Uhai malaikat, Junaid mondok. Kemana? Ka Cinyuru. Kawal Junaid. Selamatkan Junaid. Terus selalu dirahmatkan Junaid. Tentakan hampura dosa-dosa Junaid, termasuk dosa keluarganya. Junaid berangkat mondok ke Allah. Santri mondok dikawal ku malaikat 70, luar biasa. Menang saminggu malaikat demo ke Allah. Kenapa? Molor balik. Jundun min junudillah. Iya teh tentara Allah subhanahu. Menjadi tentara negara tantangannya berat. Apalagi di saat negara goncang seperti Jakarta kamari, polisi turun, TNI turun, berat taruhan nyawa. Salah setik kena hukum, salah setik kena pasal, berat. Tapi seberat-beratnya menjadi tentara negara belum apa-apa dibandingkan menjadi tentara Allah subhanahu wa ta'ala. Latih jadi abdi wah. Dibandingkan jadi santri. Bapak. Dahar hese, masak hese, jajan hese, atul dicager-cager. Kabogong mutuskeun deui. Pantak sedihkan lah. Pantakan loba nu gagal jadi tentara Allah. Aya nu mangsa tahun, selamat tinggal pesantren. Selamat tinggal. Aya nu ulang 2 tahun, goodbye pesantren. Aya nu ulang 3 tahun, goodbye pesantren. Karena naon? Berat menjadi tentara Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat 70 nu ngiringkeun ulah dikira. Menurut dina ta'lim dicaritakeun setiap jelema mesantren berangkat ke pesantren ratusan setan ngiringkeun. Malaikat 70. Dan mana dia? Mondok. Siapa sebenarnya lain mondok dibikin ku kolot. Setan dah. Ngaji mahasiswa punya. Yang sengaja ngaji najan tentu jadi kiai. Ini tinggi makawe batu siapa tunggu sabelian ini mengabejan we geus ya. Setan ngabisikan.
loba dongeng santri mah jadi bujang kolot. Main gawe boga duit 1 juta 2 juta ngalamar umur 20 tahun ya amin. Ya itu coba santai anu 25 di 20 anu sampai buku panjang tekawin dah. Datang dah. Masya Allah kogoda. Katambah deui kolot. Memang setengah hati mondokeun ge. Ceng, tangkal kalapa mengesalan bae ku bapak toh. Coba mana bebedangan Aceng. Goodbye pesantren. Mulailah mencari pekerjaan yang lain. Itu apa? Sebetulnya gagal dalam pertarungan. Jundun min jundurillah. Talibul ilmi. Satu, tentara Allah adalah santri. Mun anjeun hayang nyaho tentara Allah, tah dari kobong. Kobong tadi mah kuliah kobong tadi lah. Oh iya tah. Ieu teh tentara Allah. Matakan beda tentara Allah mah jeung tentara negara. Beda jauh. Tentara negara mah isuk baris. Yo, siap. Tentara Allah hes. Lihat tentara Allah ya bampak melulu ya. Ya Allah ya Rabbi. Kula ingat ke dongeng Ki Asakir. Dongeng saya Asakir bin Abdullah bin Asakir mondok di Imam Malik di Madinah. Di tengah-tengah ngaji di Imam Maliki tiba-tiba aya serombongan gajah bawaan raja. Karena di Madinah gajah. Santri nak kabeh keluar. Karena hayang ningali gajah. Hanya Abdullah al-Iskandari al-Asakir itu keluar. Cek Imam Maliki, wahai Abdullah Asakir, kenapa engkau tidak keluar melihat gajah? Saya berangkat dari Andalus, jauh-jauh dari Spanyol datang ke Madinah hanya untuk melihat Anda, wahai guru. Hanya untuk tahu Anda tentang ilmu Anda, bukan untuk melihat gajah. Apa itu gajah? Oh, ngahulang Ibnu Malik, Imam Maliki ngahulang. Sehingga karena istiqamah, yakin dan patuhna karena pengajian, maka Abdullah Asakir menjadi orang terbesar di Andalus, Spanyol di situ. Ini ada Spanyol. Nah, di jam 8 dah. Mana boleh tak? Ulah tadi sebenarnya tadi siun. Oh. Tak ulah ini kalau umdi. Spanyol. Ulah jejeng di jilejet perasaan di selewun. Koreng ayaknya kakana gitu. Ayo barang datang tadi nama ribuan jelema. Ini jelema kawin lain ya. Coba Abdullah bin Asakir mondok di Imam Maliki seperti itu di Madinah. Bandingkan ke jeung tentara Allah wari. Keur ngaji mawa HP. Keur nyolet guru keur nyurahkeun, oi akhir kitu heula. Mending kabar bahagia mah, ternyata kabar menyakitkan. Kemana bahasanya? Kita bersahabat aja. Oh kita tutup kitab, balik ke kobong, buntel pakaian, pulang. Selamat tinggal pesantren. Talibul ilmi, jundun min junudillah. Awas, menjadi tentara Allah, jadi santri, gogodan aku deh, wade luar biasa. Dibandingkan kejeng tentara nasional, kejeng abri, kejeng polisi, jauh lebih gede dibandingkan gogodan menjadi tentara Allah Subhanahu. Ulah dianggap enteng, mondok ulah dianggap enteng, budak. Geus korban duit, korban waktu, korban perasaan. Jundun min jundun. Lulus kurang mondok
Biar diabrak kulon wetan. Ngaji mah itu bisa. Datang kan ka imah. Mulailah gelar kedua. Amilul ilm. Ia adalah pasukan Allah tingkat kedua. Tingkat pertama ngaranna lamun dina tentara. Orang pan aya sersan eta teh. Aya Tarzan. Teu ngarti kula eta dari mulai tentara matanya jenderal, letnan jenderal, brigadir jenderal. Nah, itu. Iya. Asana rombongan ke sekolah kabeh ieu ya. Jendan min jadilah tingkat naiknya pangkatna jadi amilul ilmi, pengamal ilmu. Nu tukang magahkeun ka masyarakat, tukang magahkeun ka santri, magahkeun ibu-ibu, teureun-eureun berang penting terus. Tengah hiding panas, tengah hiding hujan, diteleman kumanana, hujan di payungan, leueur diitekan. Masalah. Mulailah gede, kamari mangarana Junaid, kuarima Ustaz Zunaid. Make Ustaz. Ustaz. USTD. Junaid. Make kartu nama. Pink warnanya, lambang cinta. Jadilah ustaz. Semakin luhur jundun min junurillah, tentara Allah, makin gede angin anu bakal datang ka manehna. Magahan ngaji hari rugum salat. Aya, wah ustazna. Ibu-ibu, bapak-bapak, ayo teren, semakin merkah, kembang semakin mekar, harumna semakin tercium. Awalnya hanya tingkat RT, mulai tingkat jarah, mulailah kabija sadeksa Ustaz Junaid. Mulailah angin sepoi-sepoi datang. Bisa membutuhkan ustaz. Camat membutuhkan ustaz, bupati membutuhkan ustaz, kabeh membutuhkan ustaz. Kadang-kadang untuk kepentingan pribadi. Jol pilkades datang gaus, jol pemilihan bupati datang gaus. Tidak disangka ia adalah gogodan ustaz. Waalaikumsalam ustaz. Ya. Berapa banyak jamiahan di sini? Ya 300-400 lah jengkalan kangna. Kula rek nyalon desa, kula rek nyalon bupati, kula rek nyalon gubernur, kula rek nyalon presiden. Ya. Bisa teu mawa jamaah, mawa masa. Tah, duit 10-20 juta. Jundun min junudillah, tentara Allah. Terkena angin sepoi-sepoi. Ghazali mengatakan dalam kitabnya, sing hade wahai tentara Allah, tajamna peluru menembus dadamu itu tidak seberapa dibandingkan tajamna harta-harta subhat menembus dadamu. Anjeun boga ilmu bersinar, anjeun boga ilmu percaya, anjeun boga ilmu seungit ka ambeuna. Bila mana anjeun ngakan harta subhat, belekeun isuk pagetok ilmu anjeun bakal aya di kuburan hati anjeun moal manfaat. Nauzubillah min jundun min junudillah, lepas. Nauzubillah min Dulu majelisnya ramai, sekarang hanya tinggal. Dulu namanya harum, sekarang hanya tinggal. Selamat jalan tentara. Sekarang kau sudah menjadi purnawirawan. Purnawirawan ustaz.
Nauzubillah min lulusnya na pilkades kula mah ngadoakeun bae sing maraslahat saha bae nu meunang peueun nu penting nampak kana amanat rakyat ulah sok potong kenca potong katuhu jatah jalan kajalankeun jatah beas kabeaskeun terus nu penting rakyat maslahat kula mah ngadoakeun bae teu ka dieu teu ka ditu kula mah milik rakyat ini menjadi tentara Allah Subhanahu. Hidup Ustaz. Hidup Ustaz. Ih kebagian tak boleh ya. Terus ya terus. Naik nyana pangkat. Naik deui pangkat nu katilu. Nafiul ilmi. Lulus nyana tina talibul ilmi, lulus tina alimul ilmi, ayeuna naik pangkat jadi nafiul ilmi. Kiai. Ad-da'i ilallah. Menjadi nafiul ilmu, ilmu na manfaat. Setiap kata-kata nu diomongkeun ku manehna kadenge resep nyecep tiis kana hati. Ngeunah. Dicari kanan asa disarek asa diusapan geus manfaat ilmu. Ngomong ka ibu-ibu, "Bu, sing hade Bu, nyokot duit salaki eta cukup jeung tiket ka neraka." Dicari kanan ku kiai tiis. Heuh cenah kiai kula sok nyokot duit salaki tapi dilok gede ya kiai. Sabaraha duit? Anakku 100.000 doang. Cukup duit lagi. Kumaha lamun 20.000? Dicari kanan ku dicari kanan. Lamun dicari kanan ku nafiul ilmi bakal karasa adem tentrem ayem ngeunah. Naik deui pangkat terakhir khasiul ilmi, orang yang takut terhadap ilmunya sendiri. Iya. Para kiai manehna boga pangkat liwaun. Cak Kanjeng Nabi dijabarkeun ku ulama liwaun. Ini adalah jenderalnya kiai. Lamun di urang masa katalah nak mama ajengan, mama sepuh atau abuya. Jenderalna para kiai. Nugas ngerasa sieun karena ilmu nasorana. Ngomongkeun dulur, ieu salat duha karena duha teh sunnah bahkan sakal mah diwajibkeun. Nalika datang duha sieun ka Allah lamun teh duha. Beda jeung urang kan. Dulur, duha sunnah. Duha sunnah. Kita dan waktu duha hees. Masya Allah, hadirin jamaah rahimakumullah. Ialah tentara-tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang doakeun mudah-mudahan anu dihaulan Abah Haji Suparman termasuk tentara Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan tidak tanggung-tanggung. Mudah-mudahan termasuk khasiul ilmi, jelema anu boga pangkat liwa, jelema anu boga pangkat jenderal di akhiratna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kiai-kiai nu pastilah nu bisa nurungan urang di akhirat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di akhirat setelah vonis nu ka surga, nu ka neraka. Urang ulah ngomongkeun nu ka surga. Ieu bangsa oknum-oknum ieu nu ka neraka ieu. Kula mah teu ngomongkeun oknum. Neraka eta lega. Kumaha mau dibandingkan jawong leuweung eta teh. Aya kahuruan tadi di leuweung. Kalian tengah nah aja nya. Aja. Belum bisa tiga balik ulah. Neraka teh gede. Penjagana ngaranna Malakul Malik, malaikat Malik. Di mana cicingna malaikat Malik? Malaikat Malik teh cicingna di tengah neraka. Di tengah neraka di sana betul, tapi di hiji mimbar, di hiji podium nongkrong malaikat Malik.
nyeleur ka genjar nyeleur ka katuhu patukang kaharep besin aya nu meloloskan diri karena dikhawatirkan orang Cinyurup kan pintar naik tanggal kayuna. Tiba-tiba kadenge lah suara di jero neraka. Badri, Kang Badri, Kang Badri. Sangatnya di jalan Kang Badri. Bang Badri kan bukan makhluknya. Badri ke Badri? Badri ke Badru? Badru. Lamun Badru itu tingkah ropa. Lamun Badri tingkah asalnya Badru wae. Kang Badri. Nyele ka tukang. Kadenge deui suarana. Tapi kan ngaganggu ke malakul maut. Isaha nu gegeruan baik. Dihamparkanlah jasron suatu jembatan anu otomatis bisa muka, bisa nutup, bisa muka, bisa nutup atas perintah malakul maut. Cak malaikat balik, "Woi, pasang jembatan." Aya suara di dia. Nyana ngagerok-gerok Kang Badru. Coba teliti siapa Badru dan saha nu ngagerokeun di jero ieu. Siap. Perintah dilaksanakan. Cepat. Ya. Miniti diangkat heula suara ti jero neraka. Begitu diangkat geus tutung. Geheng tutung renghek edi nanti dah. Sudah tidak berupa, tapi diwirna ngomong bad. Terakhir mah cak malaikat inuman. Kumaha beya tuh cara nadak lah. Bad. Cak malaikat balik, saha ngaran anjeun? Iya. Di mana alamat? Cinyurup. Itu tuh. Anjeun ngomong-ngomong ngaran Badru. Siapa itu Badru? Guru kula waktu keur di dunia. Guru naon ya? Ngaji. Mana sok ngaji? Ya. Oh sok ngaji? Ah teu percaya malakal maut cek malakal maut. Piraku tukang ngaji asup ka neraka. Ulah ngabong ya. Henteu ieu mah. Geus kapok lah. Teangkeun Kang Badru coba. Di mana bae ayana Kang Badru alamat Cinyurup. Digerokeun lah Mang Badru. Dipertemukan dengan ahli neraka ngaran Ija. Cek malakal malik. Nama siapa? Badru. Wow kaya we. Henteu jah. Beuh eta Ija. Coba. Cak malaikat hadian. Beungeutna hadian. Si banget. Mulailah katingal wajah. Ija, tengapkeun bari mah. Henteu ja. Iya Ija.
iya nu sok ngaji teh ka Kang Badru ngan pedah kula mah ngajina di luar meh gesan sok balik. Iya nyawan ya. Oh ke nya Cak Malakul Malik Kang Badru ya, apakah leres, apakah benar, apakah betul ieu awewe teh murid anjeun? Betul tuan. Sing hade di akhirat mulut urang, sungut urang ngomong kumaha nu aya di awak urang. Lamun urang di akhirat na cinta Kang Haji Roma Irama, maka di akhirat bakal nyebut Kang Roma. Yusarul mar'u ma'aman ahabba. Udah ngora cinta David Beckham. Nah, iya mah berhubung mah nakir di dunia na cinta ka pengajian Kang Badru, maka ilmu nan ngomongkeun Kang Badru. Tapi cek malaikat kok asup neraka ieu. Teh ai teteh kunaon ieu asup neraka padahal mah teteh boga guru sok ngaji kira-kira kul hayang naon kira-kira ya. Dari sini ngomong lagi. Tak iya mah omongkeun bae. Omongkeun bae teh. Tapi rahasianya ijang umat ya. Iya sebenarnya mah kula ngajin mah ngaji marajin, salat rajin, sodakoh ke rajin, komo muludan rajaban marajin, babantu kula dina muludan mawa mantem berkat magede. Rajin pokoknya. Lajun naon ya kira-kira dosa teteh kok sampai pohara amat, sampai asup ka neraka gede jero. Dosa kula mah anu karasa kukula, nu karasa kukula menurut ponis malaikat mijan, nu ngaberatkeun dosa kula adalah satu. Naon ieu? Sering salaki kula lamun barang penta ti penting tilok dibere. Alasan capek, alasan pararagang, asapan angin, alasan amari duit tilok hayang numpang ada doang. Ingat ya bu, geheng di neraka awe nu pas itu. Ulah, masya Allah, tabarakallah hajim. Cak walakalpan Kang Badru kumaha awe kos ieu. Ya Allah, ya Rabb, anjeun Maha Rahman, anjeun Maha Rahim. Anjeun geus janji ka umat bahwa Rahman Rahim anjeun diketrukeun di akhirat. Karunya ya awewe nu wauh ka kula, angkat di neraka ya Allah. Berkat wauh ka Kang Badru dosa nu sakitu paharana diangkat ku Allah, dikasorkeun alhamdulillah. Berangkat Kang Badru, selesai tugas. Di juru aya deui suara Badru. Badru deui bae. Wah masalah urang Cinyurup ieu mah ya. Urang Cinyurup ieu mah. Gerokan deui Kang Badru. Diangkat jauh leuwih parah geheng mah. Teka nyahoan ieu mah kalamina duka lalaki duka wawe, begitu set ternyata lalaki. Dulu singkat cerita dipertemukanlah jeung Kang Badru, ternyata sarua Kang Badru ge wauh.
datang. Begitu ditinggali, diangkat, dipertemukan, ternyata bener ieu ge warga Cinyurup keneh. Oh. Yo Mas. Naon deui ka ditu? Aya keneh lembur teh ka ditu? Jak malakul malik, wahai tuan, anjeun wauh ka kiai, sarua anjeun sok ngaji ka kiai. Kok iya anjeun menang seksaan anu sakieu poharana, kira-kira naon dosa anjeun? Pikeun itibar, pikeun umat, pikeun iktibar kanggo manusia-manusia nu aya di alam dunia. Itulah nunggeus manggeus bae. Pokoknya mah kula mah hayang hanjat beti dia. Itu bisa gitu cak balik al balik. Setiap jelema keluar ti neraka, baik melalui beak masa tahanana atau melalui remisi pengurangan hukuman atau melalui backing, tetap harus melalui proses. Kumaha sabab asup ka nerakana? Apa sabab terbesar anu mantak asup ka neraka? Coret belan eta mah. Tak bisa. Iya. Berat amat ngomongnya. Sangaran dulu. Ya cepat tuh lah, iya bakal urusannya. Kula nu mantak asup ka neraka, kula boga anak, kula boga pemajikan. Tapi lamun kula boga duit, kula dipake nganjang ka imah rangda. Boga duit lain dinapakahkeun ka anak pamajikan, andahan dipake bobogohan. Nah, kos gila lagi kosi bakal renghek bo. Masya Allah, tabarakallah, nanggawe sabulan lain dipasrahkeun ke anak pamajikan, ngomong namanya ndek berangkat imah, doakeun kakak, doakeun cing hasil maksud, mohon kan. Masya Allah neng kuari mah usaha teh hese hayang menang 1000 2000 teh hese, doakeun nya lamun lain doa teh neng mah ya sana-sana ka kamar. Sabulan gajihan mengkol, pamajikan menungguan di imah, warung hutang geus numpuk di warung, salaki mah keur indohoy tanu pas ieu salaki terkutuk geus. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah manfaatna urang wauh ke jeung kiai, manfaatna wauh ke jeung tentara-tentara Allah anu hakiki nu bakal dipimpin langsung ku Kangjeng Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelema anu kuduna diponis 1000 tahun, jelema anu kudu diponisna 100 tahun, jelema anu kudu diponisna 1.000.000 tahun, gara-gara wauh ke jeung kiai nyebut bad Kang Bad diangkat. Mantakan haul menurut ahli sunnah tidak bisa diganggu gugat. Perayaan-perayaan haul ngiringkeun doa ka almarhum almarhumah, komo ka jelema nu soleh teh lain lalagaan ieu teh nyangkreutkeun alaqah, nyangkreutkeun wasito, nyangkotkeun sabil, nyengcengkeun patali. Urang mungkin teu wauh kula kaki Abah Haji Suparman, tapi kuaya di dia kula ngiring ngadoakeun, ngiring ngahadiran, ngiring bunga. Sugan jika gak isuk paketo anjeunna selamat, kula teu selamat, kula katarik kumanehna termasuk urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal
alamin mantakan diatur ku ahli sunnah mah yuk urang jarah ka Banten, yuk urang jarah ka Caringin Kurung, yuk urang jarah ka Syekh Mansur, terus komo boga duit ke Mauli Songo, terus kan lain-lain ieu teh nyangkeurkeun robito supaya aya nyantel di hati aing wau ka kiai, aing wau ka kiai, aing wau ka kiai. Karena naon? Ialah tentara-tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayeuna Indonesia menjadi sorotan luar negeri, Indonesia menjadi sorotan internasional, terutama di kalangan tentara-tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula pernah ngomongkeun hal ieu karena naon, ahli-ahli nu di bidangna begitu ngaistikharohan ternyata muncul cahaya nu sangat loba cahaya jasa di Indonesia. Alhamdulillah, begitu datang ke Indonesia ternyata cahaya-cahaya itu adalah pondok-pondok pesantren. Sehingga lain hiji lain dua para masyayikh, kiai-kiai gede anu rela tinggal di Indonesia saminggu, sabulan, bahkan aya nu satahun cicing di pondok pesantren. Nyana hayang neliti ka santri-santri Indonesia, kos kumaha sih ngajina, kos kumaha sih ibadahna, kos kumaha sih cara ta'limna. Ternyata manehna bingung ka santri Indonesia. Isuk-isuk ngopi, kadang-kadang can kekemu aja. Kok cahaya terong jeng 8 ngaji can nyara langsung nyekel kitab ke majelis subuh gitu. Datang ke jam 10 jam 11 eueunan kucek masak dur johor lain ke masjid dahar. Kok kieu nya mondok di Indonesia? Sugan meureun ibadahna tes johor, begitu tes johor ngaroko jeung baturana salat zuhur dur asar kiaina ngaji hudang deui, magrib ngaji deui hudang deui. Penting meureun ye santri Indonesia mah cek seh begitu penting geus siap-siap seh. Mungkin aya halqah tengah penting nu diajarkeun ku guruna. Para santri di Indonesia tengah penting la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu ditinggali bener ngariung gua indeg halqah kajeun ku kumaha ge ternyata kopi lagi. Tapi heran ieu leh izirahan ku para masyayikh di luar negeri, ternyata pesantren salaf muncul ka langit carana urang betapa indah jeung bungahna. Begitu Sayyid Maliki mengkisahkan manehna jarah ka Kangjeng Rasul di Madinah, Kangjeng Rasul nyamperkeun manehna ngomongkeun ka Sayyid Maliki, wahai Sayyid Maliki, banyak sekali umat, sangat banyak tapi jauh di sana nun cinta ka kula. Itu adalah negara Indonesia. Indonesia adalah salah satu penyuplai ahli surga terbanyak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ucapan Kanjeng Nabi ka Sayyid Maliki merupakan sebuah doa ka urang sadayana. Jeung urang termasuk disebutkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun bukan berbentuk hadis, moal manggihan di Bukhari, moal manggihan di mungkin Muslim atau kitab-kitab hadis lainna, itu hanya sebatas qissah Sayyid Maliki kapan dikejen Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, jundun min junudillah, dibekali 4 perkara. Datang ya. Tentara Allah dibekalan 4 perkara. Hiji, aya nu boga ilmu, aya nu boga harta, nya jadi kiai nya sugih. Kedua, tentara Allah aya nu diberi ilmu doang, duit mah teu gablok.
tentara Allah aya nu diberi dunia doang, ilmu mah teu sakumaha di masyarakat. Rek nu mana baik bagus, boga ilmu boga duniana diatur ku ilmuna yang kepentingan agama Allah luar biasa. Boga ilmu doang teu boga dunia, hayang lelompangan ge hese. Motor teu boga karuhan mobil mah. Pernah aya nu mere pelakna doang. Ieu bagus. Ngaji ka satiap lembur magahan parukunan, nya kahujanan, nya katirisan. Nu gaji ngan ukur 10-an. Saurang ge eueuh nu ngarti. Masyaallah, ustad pulang ngaji ka warung meuli paramek. Nah hutan. Tentara Allah diberi ilmu doang, teu diberi harta. Aya deui tentara Allah, santri balik ka imah. Teu boga santri, teu boga majelis salim, teu boga masyarakat, diberkahkeun ilmuna ka Allah. Jadi bos, jadi miliarder, jadi miliuner. Ku urang diperhatikeun nu kula nyaho bae. Orang-orang kaya di Tangerang, nu kula nyaho. Orang-orang kaya nu aya di Pasar Kemis mayoritas jebolan pesantren. Santri salah. Walaupun sayang 1000 sayang anak-anak na urang marondok deui. Mungkin eta nyana keur nyebutkeun utawi nyen iku, nyen kang, nyen sopo, ku Allah dicatatkeun jama ulah jadi ustad lah jadi bos baik. Karena jama lamun jadi ustad asana buka pesantren awewe, engke ngintipan awewe sia bae. Jama jadi bos bae. Aya pesantren bangun, aya majelis salim bangun, aya masjid bangun. Ieu jundun min junudillah. Kumaha nisbat urang? Ilmu teu boga, dunia teu gablek, mondok henteu. Ada cara terakhir menurut Kanjeng Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat aing ulah sampai anu cilaka. Hiji ge ulah sampai anu cilaka. Kumaha cak Kanjeng Nabi? Pake akal, pake otak. Bu, mun teu boga ilmu, Bu, mun teu boga harta, Pak, gunakeun otak cak Kanjeng Nabi. Nalika anjeun ningali kiai magahkeun ilmuna kertekeun di hate, aing lamun jadi kiai kos kitu biak ku aing jelema di pagahan. Aing